bengek. Ku bolehan deh. Nyiem awewe wehese. Awewe na daekeun ka kula. Atuh lagian deh, banget pas-pasan, banget pajejet gitu. Lieur ngopi. Kok kopi amisnya? Perasaan kopi mah pahit. Aing aneh tanya. Aing kita nyingko lecer. Cicing bae. Pan kocer meureun teu. Pupulintiran tuh nya. Sok rada heuleung eta budak. Kita nyingko lecer sih. Cicing. Pahit manis. Nikmatin. Sama aing ieu kudu digecer ya awewe. Ulah elesea ya. Ih, eta cacak euy. Di goblok serius. Woi, cacak euy. Dan apa eling sih ya? Aing mah kieu-kieu ge bahagia. Bahagia. Pas jelema senang be, beunghar bahagia. Heh, ieu mah leuwih-leuwih ti bahagia, leuwih-leuwih ti beunghar ieu mah. Biasa na ge dia mah ngalamun be cing si pegang tah duaan. Dia mah teh nyahoan. Kieu-kieu ge Mir. Kudu bahagia. Ayeuna geus teu kenal urip deui ena mah. Bahagia naon? Bahagialah. Kamari aing berjalan berdua jeung awewe. Paling eta mah urip di diang nanan make piung. Teu nyahoan dia mah. Lin aing nu ngajakan nyana. Bisa teu percaya aing mah, mani indit sakaitu lah, kitu. Lah, teu penting ngomong yang dia lah. Sabodo teuing. Kayak gedeng ya, aya kopi ya. Amis amat ya. Duh, amis lagi. Eta budak rada dan emang lagi nya. Orang kopi pahit. Sok teu percaya teh kula. Abahri. Secara beungeutna pas-pasan. Buka cewek nage. Teu percayalah. Pusing eta ka budak. Balik lah. Ngaruhinjak eta beungeut asal. Terakhir aing mah sampai majikan aing diinjep ke kamari. Aduh. Teu konsen ja iki ieu. Naon sih teh budak? Ini kalah debat sorangan bae teh di pos ronda. Nama hati kula mah hancur ya. Oi. Sia yang aing teu konsen bae di ditu. Kunaon sia debat sosoranganan? Hai dia, kadang kula keur galau kieu debat cenah. Galau nanya. Oi. Ngomong-ngomong, ai galau makanan apa minuman sih? Eta mah galon. Ieu mah galau. Frustasi hawa jengkel keluar kabeh di kula. Oh, sarua kos aing. Aing ge tadi ditu tuh hawa jengkel keluar kabeh. Nah, Buruluk bae. nah udah kaluarna. Geus kudu ngomongkeun eta mah jorok. Hei. Aing emang geus kebal ya aing di dieu. Cuman aing jarang keluar. Aing teu nyaho ya pemuda-pemuda dieu. Aing mah di imah bae tuh, nyaho sorangan. Calana aing bege beureum, geus asak. Aing ngomong-ngomong ngaran sia saha? Ngaran kula bengek. Idi, ngaran bengek. Masya udah eta mere ngaran ka sia. Ya teuing lah. Mere ngaran. Ya kahayang aing mah ya emas sia ya. Kahayang aing sia ya. Lamun pas sia dilahirkeun ka dunia ya. Pas emas sia nyebut ngaran sia bengek, sia demo. Ngomong ka mas sia. Bung disebut bengek. Aduh mandek protesna. Jak kula nagritik kae teh bisa ngomong. Iya. Paling oe gitu. Oe. Jadi pas naon nya? Oe gitu nya. Frustasi ku naon? Biasalah. Ulah dibiasakeun. Atuh ge. Ke kamari. Pamajikan kula diinjem batur. Majikan diinjem. Wah, bisnis ya. Majikan saya diinjem. Enggak aing nu minta duitna lah. Pasti aya eta jang naon sih? Upahna naon sih sebutna? Lamun minjem berarti nyawa. Nah, berarti kudu bere duit sia.
Urusan eta mah nginjem eta mah beja dibawa beta mah. Wah, maling eta. Maling. Heeh. Wah. Geus ayeuna mah kieu bae. Aing mah nya sebagai orang anu karak keluar di lembur ieu. Bisa mamagahan doang. Ngek. Ih, aing mah jore amat ngaran ngeknya. Bahasana doang aing jadi bingung ngek. Masalah jodoh mah ulah sieun. Jodoh mah Allah nu ngatur. Kajen teh eta pamajikan sia diinjem kusaha. Waktuna bakal jeung sia mah jeung sia geus ulah sieun. Dunia itu tidak selebar daun kelor. Kuntilanak ge sieun ke daun kelor mah. Pokona aing mah ngabejan kitu. Ulah sieun pamajikan sia. Lamun misalkan jodoh mah pannya sorangan. Allah nu ngatur. Kajen teh sia pamajikan sia kaditu tetep engke bakal jeung sia deui. Ulah sieun dunia ini tak selebar daun kelor. Kuntilanak ge sieun ke daun kelor. Jadi menurut aing mah kieu. Lamun eta pamajikan sia kadieu kaditu ulah sieun. Pala kunaon? Dunia itu tak selebar daun kelor. Karena kunaon? Ya kuntilanak ge sieun ke daun kelor. Allah mah bakal mere petunjuk anu bagus. Lamun eta jodoh sia bakal ka sia deui. Bakal ka sia penjaga ka aing ieu. Woi. Ya ditinggalkeun. Ah parah tuh budak dibere nyahona. Aduh, foto ke mana deh nya? Woi, Peang. Wih, kan dia. Dia ke mana? Lanan kotok ya. Aju dia ke kamarnya manggil kotok pula teh. Kieu Peang, terkamari, kurang angan. Aju ke panggil itu kotok pula. Kula terkamari tangan. Aju teu kebal ka panggil si bengek. Sawah teh ka si bengek. Wow lah, jeta mah kaboga teh dia. Cuy, sedina ajis kula boga calon kakak ipar kos gitu. Nah, tuh. Geus mah bengek. Hirup deh, nya umur tinggal 5 menit dige. Begitulah jeta calon kakak ipar dia. Lah, pokoknya nama kula mah sedina ajis. Pokokna mah aing bahagia. Kamari mun ondang jeung si Cindy. Lain aing dia nu ngajak nyana. Hei. Ih, orang aya jelema orangan. Eta mah mah di aing. Tadi sia. Aya naon ieu? Aya naon. Bangun atohun naon sia. Biasa, aing keur bahagia mah henteu nyuwauh ka jelema ge. Nya karak neuleus sia ieu. Ih, urang karak neuleuh di dinya. Ieu. Aing mah tilo kaluar. Aing nu biasa di jero imah bae. Di jero imah bae kunaon tuh di jero imah? Duit. Kunaon? Resep dia neuleuh aing duit. Resep Sia atoh kunaon? aing kula kamari kondangan jeung awewe. Bahagia ya sakona malah. Kayak undangan jeung awewe. Aing tadi ngobrol jeung si itu tuh ngaranna tadi si Bengek. Nyana ribut awewe. Si Bengek ribut awewe tadi. Ngajanin. Kunaon? Kula puguh ngajakan awewe si Bengek. Nah, sia koreng jelema na ieu. Kudu ditonjok si koeng Mana dia jatahna? Sia nyawa eta pamajikan si Bengek. Kikituan batur dituduh di pos ronda tadi. Curik jengek-jengek. Ngaganggu aing keur. Atuh kajeun lah. Yang penting mah kula bahagia pokona mah. Mantakan kenyangan nu sejen ulah awewe batu ku cokot. Puguh eta nu daekeun age ka kula. Ilok daekeun. Heeh. Ilok ieu banget pas kuburan laku. Moal daekeun mun tah awewe. Ih, puguh sadaekeun kula anu diajakna ge. Geus tah eta mah permasalahan sia jeung si Bengek. Ngomong-ngomong, ngaran sia sasi. Ngaran kula mah tak heulai. Ngaran gaul. Ieu lembur naon sih ngaran nu bagus? Itu si Bengek. Ieu cak-cak heulai. Atuh heuh. Ya, saumur-umur aing hirup jeung aing saumur-umur aing di jero imah bae aing sok neuleuh ka luhur, eta tilok neuleuh aya cak-cak heulai. Lamun sia bener ngaranna cak-cak heulai, coba aing hayang nyoho cak-cak heulai kos kumaha heulaina. Ya, kos kieu ya lamun hayang nyeuleuh tak heulai mah yo. Tah kitu eta ngaranna cak heulai. Eta mah lain cak-cak heulai. Naon tuh? Oke ngahuyun. Bener na aing ngobrol jeung dia. Di
Bisa. Sia kudu sadar sia. Ya, sia kudu resep ngobrol jeung nu kasep. Juga sia kabawa kasep. Aing kudu embung ngobrol jeung sia. Sia jore, ge aing kabawakeun jore. Kolot-kolot lah yang ikut campur bae jeung anak muda. Disangka aing kolot. Umur aing karak 17. Pak. Ya sana meureunnya. Kampung bengek. Cak heuai. Kedeung deui mah aya naon deui nya bahasana. Aing nyangan di sugat aya jelema ieu anu naon? Anu ngaranna lebih aneh deui, lebih unik. Sesuai teuing nya. Ai kapanggih jeung geblek. Geus mah kula ke stres. Nambah stres deui jasa ieu mah. Eta Cindy deui. Kudu ka jasa ka kula. Kuat kitu. Bisa kuat deui mah. Stres mah. Budak lompatan gitu. Mana maling lah. Ayo. Aing ngomong kebukan dulu sian. Mana maling. Ih. Tadi itu apa mana kabur deui? Emang nanangan. Geus naon. Hayu aing budak. Hayu budak. Lo mana yang kotok? Ih. Jangan kotok. Ya, sugan aing jangan maling sih budak-budak jok kenceng jasa. Aing di lompat. Hah? Kotok lagi lompat tuh kan itu. Jadi saya lompatnya. Aduh, aing salah prediksi. Sugan aing yang budak maling. Lain dengan kotok. Ya kedeng. Ya ulah wakan dengan kotok. Aing masih kene. Rada bingung ya. Aing kenalan mulai jeung dieu nya. Asa bodoh. Ih, lain masalah sabodo kitu. Aing tadi manggil jelema, manggil pemuda, nu bener ngaranna. Nah, aing kenalan we lah, ajeun lah. Iya. Ngaran sia. Payang. Boleh, cek aing nu bener. Tadi ngaran bengek. Terus ngaranna cak heuai. Iya, Peang. Rasi sih tapi jeung beungeutna. Ngomong sa. Nah, nyebut ngaran aing saha? Aing nyaho. Heeh. Aing lamun nyebutkeun ngaran aing Anto, bagus teuing. Borok. Mau dengan kotok kalanya. Siap. Borok ngaran aing. Bagus kan? Borok. Ngaran aing. Tuh kan aing minta maling.